teraskan asana kumaha maksana. Ya. Tadi ente tak abdi bae naros heula tanggapan teh Mei tadi pan ninggal nu FPP nu kamari teh nya seueur nu ieu teras seueur anu naon teh ngaranna anu kabeurangan we damel terus teh naon gitu-gitunya. Kan Sanud di dalam video itu Sanud pun mengatakan terkhusus buat keluarga dari Teh Mei tah aya ente salah sawios keluarga Teh Mei anu misalkan terangan bahwa video eta teh viral gitu tah. Bener ima naros ima teh Sanud naros bae ieu mah. Aya nu naroskeun teh ka Teh Mei gitu. Ya wargi abi. Ya wargi teh Garut. Lan Mohon gitu. alhamdulillah tuh. Ari kitu mah berarti Sanudna berarti jadi terus pada apal gitu walaupun belum bertatap muka secara langsung dengan keluarga TB. Allahu Akbar. Tapi jujur cuma ke R setiap anjing nah nyareak doa anak imane betul bro kalem. Tapi jujur Arisanud mah jujur ieu mah leres. Di dia memang gunjulung teh meh. Gunjulung gitu. Allah pangeran setiap pada kamu. Serius, Nya maaf bro. Nya setiap Sanud penak sareng jalmi gitunya. Setiap terutama anu kenal ka Sanud gitu walaupun itu secara online maupun offline. Eta naroskeun teh. Bang cenah urang baper euy cenah ningali maneh keur peuting juga. Ayo, ku apa budak leutik kat baper teh meh bisi korang terang. Budak karek sagede korek sagede kieu. Allahu Akbar. Kat baper. Kita jadi domba ge cerita sampai ke kasarila. Aja Jakarta nuhun ara. Soal jajak Allah Akbar ya Allah ya Rabbi. saya WhatsApp. Lan Nah, izin. itu naon coba anu carita ka teh meh kumaha gitu anu caritana. Neng. Kan janten kumaha sareng teh kumaha naon ieu beli aya nu ngarikon isi Moal supaya tuh kalau bukti ada imah tuh iya. inti namanya gitu we kan AA teh BS sebenarnya Nya naon maksudna sareng bes naon gitu kegiatan. nya tengah terus atau ngatur Itu teh meh abdi ngelag. Can di upgrade teh meh karena memori di kepalaku hanya teh meh yang ada. ada awal banyak dihapus. Paye ga. Ampun bro euy. Ya gitu teh meh. Ini kumaha sok terangkeun teh meh terangkeun. janten AA teh sok nonton Oh, rakana teh meh. mohon Allah Akbar. Terus salam gitu nya mohon. Ente ieu mah bade tumaros Black mana jam berapa? si mah. Jing, sungguh sia koin kudu di ieu anu lah sia. Apaan jadi eta? Oh, dipingit Aing jadi sponsorna sok cicing lo ngomong cicing lah. Muncak aing karak cerita halokan cicing. Olah katanya sok nonton. Oh, alhamdulillah.
alhamdulillah atunya hari gitu mah. Terus salam abdi sanud gitu. Eh, emang Teh Mei berapa saudara sih? 4. 4. Bener. Bener 4. Teh Mei anu kasabarap? Hah? Akhir. Sarua jeung aing jodoh jeung mati jajab ke enjing ka mana ka Garut. Teh Mei asli bungsu. Laras bungsu. Abdi ya bungsu, kan cuma namanya bungsu yang terhianati sih nama teh gunaon. Tapi mah bungsu yang sadayana kan 4 bersaudara sanu ge sami. Kan cuman kalaresan terus narikah sadayana teh alhamdulillah ini ge sanu teh. Gaduh ponakan teh na teh kurang lebih 2 losin. Gitu alhamdulillah. Ponakan gitu. Mata ulah aneh bilih teh mah engke taeun kapayuna misalkeun teh mah taeun ya taeun bakal loba sih kana. Tahan dulu Pak Buyur goblok. Udah sia. Aduh teh Mei ieu. Aduh, sak tegarana abdi Mei ieu. Jika yang ninggal lagi komentar kan. Sosok anteng Teh Mei itu. Teh Mei bade istirahat. Hah? Tacan kulom gitu emang. Nyontos satu lah awatos Teh Mei dan jaga kesehatan Teh Mei karena kesehatan yang paling penting. Kesehatan yang paling penting di antara semuanya. Ya, Kang Teh Mei mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan sinyah ka diri sareng sinyah ka tiap sadun. Well. Mun itu namanya aya gitu. Hah? Ada kata-kata nggak buat malam ini? Nuhunkeun hapuntennya. Kak ieu we abi mah KBS punten Billy. Kumanya Billy Abdul Pat nyarios. Betul. Lepat. Biasa dari media sosial wajar kalau misalkan lepat nyarios kacaletot nyarios maya namanya juga manusia gitu. Ya. Angkanas mahasin masawiya kaifa la takunu mahasin wasawiya itu. Tapi aku ketemu gitu. Ya, Teh Mei. Wilujeng istirahat. Wilujeng malam. Wilujeng good night. Ya. Mohon. Payeng heula. Sok payeng lah. Black naga payeng gitu. Oh iya tuh iya. Lo kesana deh payeng nak sanud payeng gitu. Kesanud payeng. Deh. Adoy, Payeng gitu. Koyang noi. Payeng. Atoh, aing pun disebut payengnya atoh, aing bunga. Dia mulai tuhnya. Kulat? Henteu asanud. Abi mah ieu janten ieu turunnya. Itu naon Teh Mei? Ya, atau satu mohon maaf. Beli ya, istirahatnya. Istirahat, bobokeun. Semoga mimpi indah. Tapi nya. Amin. Nyong teuing live-na. Mohon insya Allah
Temei we kumaha temei we ieu abdi teu tiasa ngaluarkeunna. turunnya hatur nuhun asanun hatur nuhun ablek Ya, sami-sami. DS puntennya Billy aya kata-kata anu kirang raos ka kupingna punten pisan Billy abi aya kalpatan punten pisannya kawis kapayuna abi sareng asanun kumaha nama memang anu dirancanakeun mah kan teu terang kitu nya maksudna teh teu terang arurang kapayuna kumaha nu namina menjalin hubungan malalaunan gitu maksudna teh ayeuna pami BS neken itu iya terus terlalu mengekang kumaha wios mengekang tapi ulah ngajantankeun risihnya gitu. Tapi san leres temei gitu. Mohon Maksudna teh kalem we guys. kalem we atuh dah karena kami berdua masih muda oge nya temenya. Ya karena ngalampah masih masih panjang lah gitu. Apalagi kan menjenjang ke sebuah hubungan yang serius itu tidak gampang gitu nya. Tapi bisa tujuh sepakat sama Teh Mei naon anu tadi dicarioskeun ku Teh Mei sandu satuju emang bener the best. Ayo alah meni beureum alah iya babelek Eta lope. oh lope Alah. oh Ini bareureum. Sanun lah Lain budak. bulan engke wae bulan engke wae nyariosna oh nyatu mohon omat gacor mohon gacor iya iya dadah Waalaikumsalam sayang Allahu Akbar Pikachu gunain cenah tuh mohon sami-sami Assalamualaikum. Waalaikumsalam Allah pangeran alhamdulillah hate kaubaran ayeuna mah guys hate aing kaubaran ayeuna Allahu Akbar nya deus ayeuna mah deus ayeuna mah meujeul